Wilujeng enjing sobat tani baraya di lembur. Simkuring ayeuna nuju aya di kebun buncis. Di kebun buncis tuh alhamdulillah buncisna kembangna meuni leubeutnya. Tuh nuju diajar gua. Jadi abdi teh nuju ngabentang petikan pertama. Ngabentang tuh. Alhamdulillah baraya sanaos karek diajar kana tani sagala pepelakan kukuring dicoba. Alhamdulillah melak terong, alhamdulillah hasilkeun melak jagong tuh jagong alhamdulillah nuju kembangan. Melak pare nuju panen sami ayeuna han sate acan ka sawah ieu teh. Ka kebon buncis heula enjing-enjing teh yo tas saur udang sare teh setengah genep langsung ka kebon. Tadi enjing ninggal heula kebon tomat, terus akhirnya langsung ke kebon buncis. Nah ieu rek dibentang we heula. Si onet aya di dieu si onet da mimilu wae eta mah. Pesen ka para pemuda anu ayeuna teh acan kenging pada melahan ceuk abdi mah daripada hayu terus ngagugulung nya eta surat lamaran geus kaditu ka dieu neangan gawe tapi hese lamun di imah atau di lembur boga pakarangan rada lega boga lahan rada lega sok mending bertani wae. Tong gengsi jadi petani mah insyaallah moal susah dahar pasti aya wae duit tuh ningali ningali tuh keur diajari teh kembangna tuh. Wah contona simkuring kaji tong paribasa ngomong wah teu bisa tani urang mah cenah urang mah teu bisa ngebon sieun hideung. Ari kulit bodas bule tapi teu boga duit mah jang naon mending keneh hideung tapi boga duit. Hideung mah bisa dipoles engke oge ku skincare nya. Tingali alhamdulillah meuni leubeut kieu tingali itu kembangna. Ieu teh kakarek ieu teh pelakan anu kadua meureunnan diajar simkuring nya. Baraya anu di lembur simkuring rek ngabuktikeun yen simkuring bisa sukses jadi petani meskipun kakarek diajarnya ke pacul diajar ulin jeung taneuh tapi lamun urang kerja keras urang kayeng pasti pareng naon anu dituju bakal laksana. Jadi ulah wacana jeung wacana hayo nyieunkeun ieu naon proposal ngajukeun ieu mending kana dieksekusi mending keneh jalankeun langsung tuh tingali. Ieu teh kakarek diajar tapi pelakana geus kieu komo di lamun kuring geus jadi suhu meureun insyaallah 2 tahun kukuring bakal dibuktikeun. Ayeuna ge kuring sarek sataun kana tani alhamdulillah sawah tos aya lah ari 8.000 meter mah garapan sawah insyaallah tahun ayeuna simkuring target 1 hektar. Ayeuna ieu pelakan palawija insyaallah dina sasih payun kuring bakal mulai nanam cabe nya ayeuna teh nuju nyeme insyaallah enjing bade dipelakeun. Nya sakitu we kabar ti simkuring mah baraya anu di lembur baraya tani sakali deui ulah gengsi jadi petani. Keun baelah kulit hideung yang penting urang sukses ngalah duit babari halal berkah amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin anu di lembur. Hampurannya taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin.